Krista Putri Apriliani nyaeta karateka Indonesia nu berpartisipasi di Asian Games 2022 Hangzhou. Karateka kelahiran Makassar 5 April 1888. Krisda nyaeta atlet nu dibina ku KONI Kota Makassar. Karateka 25 tahun ieu mulai kiprahna ti Pekan Olahraga Kota atau nu disebut Porkop, nepi tembus ka level internasional. Ieu junun ngalengkah kana podium luhur, sanggeus ngumpulkeun 40,1 poin nomor kata perorangan putri di Choi Kong Far Convention Center Phnom Penh, Kamboja. Anjeunna parantos ngahontal sabaraha prestasi anu cemerlang, sapertos medali emas asup nomor kata individu putri SEA Games 2018 Filipina, medali perak dina eta acara kejuaraan karate Asia 2002 di Kazakhstan, jeung medali perunggu di Islamic Solidarity Games 2002 di Turki.